dasar jam karet karetan gitu. Gara-gara tadi ngimpi di karetan mundi. Naon atuh Kang? Neng. Sama. Terang teh nanti jam sabaraha? Jam hiji. Jam 3 ayeuna mah. Mana? Tuh. Keubuhan. Tuh. Oh, jam 3. Kemana wae sih? Akan teh. Tadi kuliah heula. Geus mah lila dosena. Jamaning killer di dosena. Kata mah angkotna macet. Lakeun. Jadi we akang ka dieu teh telat. Edan kalakah sare eta. Neng. Daunkeun akang atuh. Udah akang mah ceramah. Ceramah mah di tuh di masjid atuh. Sanes ceramah ieu mah ngajelaskeun. Tos atuh ulah bendu. Neng. Kan gaduh berita fenomenal. Oh, berita nu BPJS bade dileungitkeun. Sanes. Gaji guru anu ngaletikan atuh. Nyindir. Oh, soal KPK sareng polisi meureun. Basi. Naon atuh? Tadi dina berita aya budak SD anu berhubungan badan. Ya Allah, menikah nu kitu teh menipek hak. Akang atuh. Nih, ngomong-ngomong masalah nikah, akang jadi hoyong nikah. Urang nikah yuk. Hari akang, paneng teh kuliah atuh. Emang lepatnya? Nah atuh Kang, pirakun atuh neng teh kuliah bari nikah mah sok wae atuh pikirkeun. Pami kitu mah. Terus atuh nikahna dinten Minggu. Nah, Minggu Kan Minggu mah libur.